ka mana sih? Budak saha? Kon biasa lagi urang doan wae. Bob, si pengis kokong ka masih. Batin aing kapanggih budak tua mah. Oh, mas kokong mah, bolot teh cager-cager. Dulu aing ge risi, Bob. Tapi mun eueuh manehna rek lembur sia mah. Aduh aing ini mules kieu beuteung. Mah ada mampat di nanta WC. Kacai gede sieun aing. Sampur main si kokong ah. Itu iya sanggup gigi. Oh nganter aing hayu. Datang ngajakan ngelak kayu. Wah, sang kayu. Sanu ngajakan ngelak kayu sih. Geus deu hayu. Nganter aing modal. Tuh arek ngobrol, mati ngomong nih, Pang. Kudu bebeja. Modal, kokong modal. Lain ngobrol. Arek ngobrol, mati ngomong nih, Pang. Kos kasawas ya. Ih aing ngobrol jeung sama merecet mantan di teh aing. Beuh, disangguan, Pang. Ngeuna sa kamari oge ngadahan. Ih bener-bener teh jelas ya mah. Aing yang modal kita disanguan. Ah, ditariguan ge bisa, Pang. Riuk-riuk we. Nyawa enggak, geus teu kuat ya aing ngising. Malah balik, Ping. Wah. Tapi mah ya. Harudang aing jar. Mandi yuk kita gede yuk. Mantap sajigana. Ih, sia kos engkang-engkang wae mandi di Cigede. Goblok, sia ta pas sarelo. Awak nu belang kitu. Teu nyadar rok sia ge abu-abu. Hayu udah geus teh. Sebenarnya aya perawan mandi sadi ditu. Tah, mun kitu aing semangat. Hese otak masum sia. Kodong tapi nang ganti baju heula ka imah. Ih, sia loba cetak. Hayu dah. Geus bisi ieu manten. Gila kababayan aing. Pak. Nasi sia. Oh kacai sia mah cenah kalah baling, Ping. Cenah kala baling bing, aing ngarek ngising. Ih, nontot mantan eta ieu. Ngomong saya pangrek modal mata tadinya kan bujur wae sia. Segala alasan di ngala baling, Ping. Ih, bener-bener teh jelas ya mah. Tuh, parawan ke mandi. Ngomong setajeng itu aing. Begitu saya pang hitut lain coba abuan teh. Oh, set. Mana bau kas kuburan anyar ri. Geus digandeng sadeuh, tungguan di dieu, aing kababayan. Hei, pada spek kieu aing tah moyan. Bang naon aing tah deui aing tah moyan. Naon nya eta na foto. Dasar aing. Hampeurkeun ku aing ah. Aduh, lega geus diceun mah. Aduh, capek. Naonnya? Iya. Nanya yuk. Syarat ondang yuk, ayo petaan. Bagus. Oke nya yuk. Ah, yang bejaan sih pokoknya. Nih. Aduh. Aing masih surat ondang sama bagus saya. Coba nempo aing. Ieu mah perkara karun. Yang di mana sih ya? Bang, keren oge nya ayeuna mah. Surat ondang yang pati botolan sia mah. Surat ondang. Noras ya ih. Ima petar tak karun. Oh, si Midun pang nu aja. Keren oge nya kreatif surat ondang nana botol. Gandeng sadeuh. Dasuk kena botol goy. Sawa, saya pang. Mana-mana ge aja make petasan, make kohol. Heh, gandeng sadeuh. Dicemurkeun kana leuwih sapoe. Tah, kitu pang ge setuju kitu mah yuk.
Tuh budak, makin harmoni wae sia tuan wae. Terus mabok lain sih. Nah wae saya teh ngomong aing mah tara mabok. Dosa. Terus naon saya ieu botol? Epo sak dora. Kak, rek di rumah sia kondangan. Tadi aing magi surat onas di ditu. Lumayan bae gua sama dari gratis di ditu. Surat ondang. Ini surat ondang dina botol. Kan kok aing Iya di nani. nempo aing sama. Tuh kan sama Ih, lawan sia. Gue tepel tata karun. Bener sih aing aja. Sia mah surat ondang ge bukan direbutkeun. Coba. Oh, mantap ya. Coba Bob, buka Bob. Gerang. Tuh, bener imajar petata karun. Pong. Nyahoan sia Bob. Amun si Midun hajar eta tapi tulisanna di dinya. Hajat. Nyambung aing ngomong jeung siapa? Petata karun ieu mah. Tah, bener Bob, nyahoan wae sia. Bener naon gua usah jelas. Piring ladang mah masana gelas. Gara randeng sedak lah. Geus saya nama orang balik heula salin baju urang tangan dia harta karun dia. Mun urang harta karun seueuh beung hari mah urang ya. Ngulong wae sedeh teu. Siapa sih Midun rek nasi jangan wae. Nyaweng ah jelas. Ya udah urang salin dah. Wah, Mobil yang punya nama ya harta karun. Pong beli naon pong? Duit kapal lain. Aja beli naon jar ya. Naon we aing mah. Apa nama beung hari mah ya. Pong, siapa yang dibelikan ke tempat kayaknya. oi soto babat Pong. Mantep atuh aing kita aik sia. Dak, di situ tuh. Geus saya urang ajakan. Teh, mereka mana? Di rumah. Lu ke mana dak? Mereka marah anak itu sia. Emang si Siti diondang kitu. Ih sia, di kamari kene undangan we jeung undangan di parut ku yang teh ceuli. Serius saya Pong, nambah keren wae atuh aing. Itu jelas sia, rek diparut kan nyebut keren. Gara randeng sia. Apiran mau nyambung ngomongnya sebolot mah. Ilu mah sia ti, jangan harta karun ya. Lu bener sia Bob eta harta karun. Sia mah beneran aingnya. Yakin pokoknya mah ya harta karun. Geus ti sia ulah punya tanya wae kos wartawan ilu mal rek ayo. Hayu tuh, aing lu. Mangkat lah. Ayo, bro. Ayo Pong. Oh, dak. Jangan kayak masih Midun kan di sisi mah. Sia sana ke masih midun boa. Teu jelas. Sedak lo dengan kos kieu mah. Tuh, ceuk apiran. Kewe diharupkeun para punya singa. Pira aku sia mah
Si ngadaikan ka bangke ucing. Ih, semah ngomong baik. Ya nepi na kieu mah semah. Tak karunya ayo. Berangkat ih. Bob, coba dah tempat petana. Bener tuh, haju nyasar. Benar kan dia jalan nak. Nak udah mana? Benar orangnya kondangan kemana sih? Kata ada yang kena Pak Janur. Ih, undangan sia kali itu kaurai tanah. Teu cereg sia. Seperti ya kayak. Gedung. Aduh, perasaan aing teh ngunah yeuh. Pong, jangan itu nu gerak, Pong. Gerak. Itu anu gerak tuh. Mana puyuh lain. Nyamperkeun konya, suka ada endo kan. Wah, lumayan dia mengoba mah endo puyuh. Itu si Popong. Teling apa? Pala lauringnya. Geus teuing Bob, cenah digolong orai. Jual wae. Wah, Pong. Wah, Bang Nengka. Tak tuh, orang tak. Capek Bob. Sarua semah engke capek pan ih. Capek bung mah kayang maut ieu. Cen kawin aing soalna. Kayak sirum doang nih mah Bob. Oh, belo sirum doang cuma. Kakek ingat aing. Ulang can kawinnya Bob. Kiwe Bob. Aing buka ide. Ya harta karun kurang tangan duaan. Kumaha? Jeung naon modal kawin? Nah, modal kawin. Bener oge sejar. Mending kurang seduaan. Ayo, Pada bagi-bagi jeung budak sia. dia budak mah gampang. Mending pakai modal kawin bae nya. Lo tidak lu. Kan di jalan gitu. Tuh. Kayak apa mat? Apa amat sih dia apa Eta bego tah. Lo dia yuk. Lo bener lo dia yuk. Oh, nanti tadi nunung oh. Nyawa yang ge disebut monyet daun buluan. Apa suku mantainya? Hei, sebut siya Pong tanu bau. Agak dapat pertanyaan tuh. Si Ama ngesokeun wae digantung kena tangkal awi ku aing. Pong. Itu makhluk tadi lain. Si aku naon, Pong. Ben pula-pula ge mah sae. Eta mah si Pajar jeung si Bobi. Kaget aing atuh sarua hideungna. Bobi, sampurkeun. Gagal ngejar uang dia. Rapang. Maksudna naon ya gagal? Itu pong aya weh. Geus ayo urang lanjutkeun perjalanan. Coba nempo yeuh peta hartana. Bener teu bisa nyasar. Bener eta kadinya pan aing di jalan bener. Saya duh dilas mah ih. Bob, eta suara naon ya? Nyawa abri beneran kelatihan. Pong. Sokong ke mana ya? Geus teuing main nama leungit ge. Tenang meureun aing. Yang umur tah. Coba Bob dikeun eta petana. Nah. Ya, sama kedeng deui nepi. Coba. Kedeng deui pong. Bisa tuh ayo ka tonggo. Tinggal ketemu doang. Ayo ah. Ayo. Malah bengong.
sih kan ada luar Alfamart ya. Lu gelo sama di leuwai Alfamart. Iya ya petana tuh, cuman. Dina petana maka dia lurus Bener sih, coba po, lah. kiri. Bawa ke kiri, lurus. Tuh. Tah Bob, di dia belok kanan. Tapi nges nepi ya, asup ka jero bala. Teh, tungguan di dia nya. Sekalian ya, tas aing jagaan. Oh, belalilanya. Oh, Pong, sia mantap. geus ayo ka jero. Mantap, mantap. Aman teh saya yuk. Aman, teu aman ge aman. Geus Keun ayo. we. Dah, sia kudu nuturkeun aing ye. Oh, Aing siap. menurut peta, di tanah enggak ka luhur, 3 kali. Hiji, 2, 3. Gelo imah digawean aing. Ono deui ta. Tah, di dia titah belok ka kaler 2 kali. Hiji, 2. Tah, geus kitu puter arah. Puter. Tah, di dia dak mundur cenah ge 2 kali. Coba yo hiji, 2. Kumaha sih peta tulisanna teh jadi mundur cenah maju deui. Ayo tuh. Hiji, 2. Tah, muter deui cenah kos kolecer. Yuk. Terong kanan. Maju 2 langkah tanda panah. Cogale cenah. Ieu tanda panah nama anak Pong. Tanda panah. Sedek kebo eta. Sia mah. Tadi atuh ge. Lepas muter-muter heula, belok kiri lah, belok kanan lah. Jelas liur. Yang geus hareupeun banget. Geus buru gali. Ayo tuh, balik Mas. Siang kali kami parebut amat. Wah, mantap dah. Coba. Waka, kedeng. Nah, kita dak. Coba dia. Kong. Cool. Aing bisa mulikeun ka tempat jeung sia. Moal dongo deui ke. Nah, eta nasib ah. Buras. Nanya dinan peta harta. Geus ayo dah. Si Siti nungguan ditu karunya. Ayo buka di itu. Heeh. Yang geus atuh. Bob, jadi Bob kawin Bob. Benghar kawin. Nanti yuk. Mana dak? Terus mana harta karuna? Iya ti, jadi orang besanan. Oh, eta petasan apa nih jero? Segala petasan deui teu jelas ya. Baik nepo tuh. Oh, dia nepo lah. Engke wae, geus aya buka bareng-bareng. Sugan we batangan ke kun beres sakilo ewang. Bagi rata siapa nama ya? Heeh. Dak, ieu emas lah kok baru nya. Aya tatoan deh nan. Coba tuh buka lah coba. Bungkuwo, siapa ya mah? Sama Ipong jauh-jauh ka dieu, nan kos kieu sana dieu. Dang puyo. Dieu deui. Ranginang tuh sama sajat si Midun aya di ditu. Sia ngomong baik tah. Akan. Dua kadang. Tah sekalian. Pak. Oh, Pong. Inilah proses syuting. Lihatlah kameramen. Nah, di dia. Ukir prestasi temukan jadi